begitu nyampe kan dia bunga lurah, beban pikiran berkurang, asa mubarok datang nyampe di jero embong karena orang keaslian si lurah tadi. Ternyata resepnya lagi jadi korban pertama. Sudah ulah gitu-gitu deh ya, lemes aku beli deh. Tidak perjuangan pengorbanan harta tenaga pikiran dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia. Naon ngaran bungkusanana? Pangajian, pangaosan. Ari pengajian tina kalimat pangajen. Naon hartina pangajen? Harga. Disebut ieu pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hartina pangaos? Harga. Pantas Rasulullah ngajamin sehingga jalma nu ngalengkahkeun sampean menuju majelis ilmu maka eta sarua jeung jalma anu keur mapai jalan ka surga. Imam Syafi'i komentar sehingga jalma umat Islam akhir zaman rajin ngalengkahkeun suku indit ka majelis ilmu ngarieung jeung para ulama, para kiai, ahli ilmu, ahli ibadah, balikna menang ilmu, menang doa, insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Amin. Lain amin, amal. Amin, amin. Imah aya rutinan ngajadau wae. Aya nu kitu. Aya nu kitu. Saraki leuceuk. Maaf ya lain yang ibu-ibu, yang lelaki nu hesek diajak ngaji. Ibu-ibu mah tong disintir, nu paling rajin ke pengajian tuh ibu-ibu di mana-mana. Jujur paling kompak ibu-ibu, paling semangat. Ya nu susah ya uang-uang lanang. Bapak-bapak bakal aku ring di Cikampek kayak pengajian syariah antara loba ngondang bapak-bapak olok undangan sebagian 100 ke bapak-bapak udah datang 5an aki-aki kabeh obat molor hiji batu magahan karpet di majelis mending ngondang ibu-ibu cukup satu undangan ke satu desa nu datang 1000 hebatnya ibu-ibu kompak di mana-mana. Ibu-ibu mah tolong undangan pak ngan olok kejo tekaok ngasokeun kahakanan dan itu beniat detik ledis bolu karena diasokeun sehat hilang dari peredaran. Makanya ulah aneh ibu-ibu mati yang paling ngaji tasna ngadadak lalin tuh ai panon momolotot kaki ai kos nu heueuh merhatikeun leungeun sibuk ngopepang ngatur setting tas jeruk liwat ewak begeskeun setting cau liwat dedetkeun setting opak ranginang geus ti heula nepi ka piring panitia leungit ka bawah si Nunung tati dengekeun si Nunung ngaya si tati si Eba si Ayah eta jelema raya wae punten ngadamun ngajar ngaji adem keneh ngajar bapak-bapak daripada ngajar ibu-ibu. Ngajar ibu-ibu mah rocek jadi ceramah manehna dijuru milu ceramah duaan ayo ngomong-ngomong tiung batur tiung manehna pikiran calunas-lunas. Lamun ngajar bapak-bapak ngaji adem tenang sunyi senyap henteu ribut bapak-bapak mah da malol sabab bapak-bapak asup ka majelis luak lieu neangan tihang jeung tembok yang naon jangan ngatur strategi naon nempelkeun tonggong kana tembok lamun tonggong nempel kana tembok dilanjut strategi kedua nyiapkeun hulu jempling bapak-bapak dan tetap nu paling kompak di mana-mana ibu daya capek
ibu-ibu teh pengajian isuk-isuk rutinan ibu mah hadir lohor aya pengajian datang penting aya pengajian pinu ibu-ibu coba isuk-isuk kayak rutinan belaan pegawai di mah ditinggalkan ibu-ibu cucian seseuhan numpuk ditinggalkan gampang kayaknya semua balik ngaji anu begitu aya dengan pepen bahkan anu nekat ibu-ibu maka pengajian mau seseuhan kayaknya kiai kompak di mana-mana si panjang umur amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan pengorbanan para panitia buat tablik akbar di malam ini mudah-mudahan sing jadi tabungan amal soleh. Rezekina, ekonomina, usahana, bisnisna nu hadir di khusus orang di sing leuwih diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala buat bekal ibadah. Amin ya Allah ya rabbal. Untung orang jadi umat Nabi Muhammad. Untung orang jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa sih keuntungan kita jadi umat Islam? Punten Pak Bu, kita umat Islam itu umat yang paling mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain. Alhamdulillah, umat Islam itu umat yang paling mulia di hadapan Allah. Gara-gara apa umat Islam jadi mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain? Apa umat Islam jadi mulia di hadapan Allah gara-gara ada sholat 5 waktu, umat yang lain gak ada sholat 5 waktu? Apa umat Islam jadi mulia di hadapan Allah gara-gara ada puasa Ramadan, umat yang lain gak ada puasa Ramadan? Apa umat Islam jadi mulia di hadapan Allah gara-gara ada haji umroh, umat yang lain gak ada haji umroh? Urang tafakuran ayeuna babarengan. Lamun rek ngukur kemuliaan urang di hadapan Allah, maka sholat nu 5 waktu nu dipegawe kurang. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Punten Bu Pak, khusus yang saya Mubarok pribadi. Lamun rek ngukur kemuliaan saya Mubarok di hadapan Allah, maka sholat nu 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh punten. Siasat Mubarok tahu diri, sadar diri, bukan suudon sama Allah, bukan jelek sangka sama Allah. Cuma siasat Mubarok tahu diri. Kalau mau mengukur kemuliaan siasat Mubarok dengan sholatnya yang 5 waktu, maaf, kualitas sholat siasat Mubarok masih jauh dari kesempurnaan. Boro-boro bisa khusyuk, tumaninah aja belum bisa. Gak tahu jamaah yang di sini mungkin udah pada khusyuk sholatnya. Terutama lurah ketika khusyuk, khusyuk molor bisa khusyuk can orang-orang khusyuk tuh maninah can bisa. Emang kenapa? Karena setan ngikutin terus kita, menjerat kita, membatalkan ibadah-ibadah kita. Itu udah sumpah janji setan iblis di hadapan Allah ketika diusir dari surga ke dunia sama Allah. Ukhruj minha fa innaka rajim. Keluar kau iblis dari surga, sesungguhnya kau dilaknat. Iblis protes, ya Rabbi, aku dilaknat gara-gara aku gak menghormati Adam. Maka panjangkan umurku ya Allah, supaya aku bisa mencari teman buat menemui aku di neraka dari anak cucu Adam. Akhirnya umat Rasulullah jadi sasaran. Setiap ibadah orang digoda, diganggu, leungit tina kahusyuan, jauh tina tumaninah. Makanya Nabi pernah ngasih pelajaran sama para sahabat supaya kita gak tergoda sama setan ketika sholat. Sebelum niat dibacakan, baca dulu, disunatkan Al-Falaq, An-Nas, Falak bin Nas dibaca ulang. Bahkan ditambah, baca dulu doa ini, kalimat ini, Rabbi inni a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun ayatah. Asok dibaca ya Pak meme sholat. Pantes ya bang ngahulang sholat. Cek setan, cek kudu ditoel ya kan. Ditiupi robah hatena. Ibu asok maca. Ayo sok maca ayat. Ayo pernah maca ayat. Kita yang udah dagang nanti.
gangguan teh aya wae. Jadi teu ngadengekeun aing dicorekeun aing teh. Mereka lapar kabeh. Sambut sari. Karena jadi Mister Deng-dengnya gimana? Nggak saya gua bilang topik karena magas. Lain guna naon, jangan bikin negara di dalam negara. Ulah nyeun acara di jero acara. Fokus teu heula. Da ieu yang hareupan ibu-ibu teh kieu. Rajin nama ibu-ibu teh ngaji, tapi balik ngaji tara menang ilmu. Makanya sifat akhlak teu robah-robah. Namanya ngaji monyong kasalaki balik ngaji mungkin nyungcung. Dari pengajian teu didenge aing tuh. Bisa dulu aing geus ayeuna. Jujur lamun aya gangguan kuring balik. Kuring mau diganggu. Lain gangguan asep dia mengajarkan pan jadi gangguan jelema teh tengah dengekeun aing nelek kue hakan udah ditalak-talak aing mah diteu bos kana gope kana tas teu jeung kardus na bawa tadi ke bawah bener kabagian teu nanaon. Geus kang ulah nyeun kegiatan deui lamun kieu carana kuring beres geus. Jangan mandang aing rek ngaganggu. Ulah ngaganggu ulah. Kan jadi gangguan kok we kok dari nyok kana terus. Dan dicuekeun aing ngomong. Tidak beres itu tuh. Jangan coba perhatikan ame balik ngaji mawa ilmu sakitu. Leuwih mawa lebokeun. Terus ibu di ditu mah adem. Ya wae lapar. Bisa bulan nempok kana kardus. Eta nepi ka ditu. Ini nu disalahkeun. Serba salah. Saya bagikan kang sok ayo bro. Aku nggak beak, aku tak kebagian. Saya disalahkan di. Bu, Pak, diukur kok sholat kurang masih jauh, maka Nabi merek pelajaran. Memeh niat sholat dibaca, ngehindari tina godaan setan kurang ke sholat. Kalimat doa Rabbi inni a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ayo sok baca ibu di ayat. Bapak-bapak saurang-urangan ayah berenangnya ayah pak jujur ayah bu ibu mah ayah wah ayah pak ibu-ibu ge mudah-mudahan Allah ngahampura karena ngabarohong nami atau nyebut ayah lagi luar clear ayah ini sesuatu yang mencurigakan ya Allah. Sholat urang mah jauh tidak kahusyuan setan teureun ngagoda urang naon asep nu diganggu hate takbir nepi ka peureum-peureum hayang khusyuk Allah hayang khusyuk jeung setan antep heula ku aing sarokat masih khusyuk hate masih ingat ke Allah 2 rakaat masih ingat sama Allah rakaat ketiga mulai robah ibu-ibu tak di sholat lohor rokat katilu ngadengin guludu hati robah inget kada pepoean wis barani terlihat jan barani bangkatan ya Allah ulah wakil diturunkan hujan akhir sholat wanis yang ditaka Allah ulah diturunkan hujan guluker pokoknya Allah guluker 2 rakaat terakhir dibalapkan
Assalamualaikum buanjur cangcut utang di dieu si anu rumah sakit itu sih ya pernah ngalaman gitu pernah normal keur salat tohor guguru budak gara-gara ngadenge guludung hate oba inget kana popoe bapak-bapak saduana deh salat tohor rakaat kahiji masih kena mantep ke Allah rakaat kedua mantep ke Allah inget rakaat katilu ditewel ku setan ngegebeg bapak-bapak keur salat aduh ya dompet aing di mana lamun ka paminggu pamajikan wah bapak belum aya foto sirina eta keur salat mikiran dompet pohon unda ya Allah bisa dirasa ya Allah perasaan mandi daku sami Allah di tengah imah kapangih keur sujud di kamar mandi wajib nyalametkeun diri dompet diamankeun lurah pernah ya ragus ya hate diganggu irung diganggu keur salat imah nu deket masjid hampura waktuna sholat lalaki di masjid ulah ngagorengan lauk asin ngebahayakeun eta nu sholat teu khusyuk bisi nu sholat lohor keur lapar ngeunah di masjid berjamaah nu gigireun masjid lauk asin digoreng hasupna mulek ka masjid nu sholat murilit beuteung aduh Iman cocok najung punten eta keur salat mikiran punten hate diganggu irung panon diganggu nu baroga anak lalaki nu sok ka masjid atur baju pakaianana eta budak lalaki ku indungna polos ulah ya gambar deret di tukang ngabahayakeun kana salat jual budak diharap di sholatna bapak-bapak di tukang lain tempat sujud eta bapak-bapak macaan kaos tuh diharap panon diganggu budak kan dilanceng meni kompak make kaos menang hadiah tina iklan mu adina make kaos kacang garuda ngajublak di tukang ini kacangku ngarendeng jeung lanceukna make kaos hadiah kopi kapal api ngajeblak di tukang jelas lebih enak dibaca ku bapak-bapak keur salat eta kaos ini kacangku nyambung jelas lebih enak cek bapak-bapak bari salat ieu kacangmu dari salat mikiran kacang gara-gara anak siak eta ulah baju samping nggak bahayakeun bapak-bapak merek samping ulah ditunda di tukang kaharepkeun merekna ganggu kanu di tukang bacaan samping mahal tapi di atas ya pandinya atlas mahal wadimor pun malaikat tukang heureuy geus negor balahiana di mana tolong aja keur salat papai harga samping panon diganggu ceuli hampura imah nu deket masjid waktuna salat lalaki di masjid paeuman musik hargaan jelema nu keur ibadah beureun maneh teu milu berjamaah atuh nu di masjid ulah diganggu bisa ya preman insaf balik mulu dan preman insaf lohor sholat jeung cangkuan musik jeuleuger sadaek-daek ka masjid sebuget-buget
Aisyah rek goreng lembor bodoh malaikat dibor paling saya di akhirat ceui diganggu irung diganggu panon diganggu encan nu hiji ieu maaf ulah waka santri ulah ka jamaah kiai nage eleh teu bisa khusyuk eta kiai salat gara-gara nyang hareupan tantangan anu hiji ieu naon asep kiai keur salat nahan hitut tumbang bae mah kabeh tumbang kahusuan leungit sakumaha dihusu-husu ge teu bisa Masya Allah. Waduh, alira. Rumah saya katanya gensetnya. Gensetnya. Iya, gensetnya. Kayak genset. Rumah genset. Lama itu saya memori. Apa enggak ada? 50 menit. Dia udah begini gitu doang. Kita sana jalan. Jalannya ke sana. Cing belum belum Rika ehona kirangan deh kan ehona pental kena dikurangan ulah pakai iya di dia tuh kuat menanya di kantor aliran pemberarti sadayana aliran sesat aliran iya nggak ngonon ya oh langsung mual paling deh laporan ke PLN kalau dos laporan PLN Kajang itu maksudnya baru mandi gitu balik kan nu hiji ieu mah teu mampu kiai ge teu bisa ngalawan naon asep nahan hitut keur salat leungit kahusuan dibatalkeun nya sarokat teu dibatalkeun geus nyedek kana gerbang kan ribu eta salat nahan hitut sok hayo coba tolong saksikan dengan seksama bagaimana reaksi orang salat nahan hitut. Kalau kamu jalan lagi. Nu sholat nah gitu dibujur kabul ngegerebek geuning asepnya aing ngalaman
bapak-bapak lamun berjamaah di hadapan urang aya mencurigakeun muncul kasirah ngagerebeg itu patut dicurigakeun kata jelema keur nahan kitu daripada ngabatalkeun urang unggul geus batalkeun sarerea geurewakeun we ti tukang weh prek kebledak sabab eta kondisi kenal pot racing airman keur melengeh saeutik diruaskeun kaget atuh muka leuwih jelas ibu-ibu kaciri ibu-ibu mah rok panjang mau kena panjang sholat nahan hitun kaciri ngagerebegna dihanap keneh siga sholat ngalawan gempa ibu-ibu so pernah ngalaman gitu pernah eta mah hese teu bisa ditahan sakumaha husuna kiai sholat ngalawan hitun aduh ribu bubar kahusuan berarti jauh keneh asep kualitas sholat urang tina kasampurnaan boro-boro sampurna husu can bisa tumanin hage can bisa sing dihampura ku Allah amin bari urang teureun belajar terus deketan para ulama para kiai na teangan ilmu jam nyampurnakeun ibadah sapopoe urang lamun lain gara-gara sholat asep mungkin gara-gara puasa Ramadan jadi mulia di hadapan Allah punten nyungkeun bangku plastik kan abdi mah yang bangku plastik ya mah rada ngenyot euy teresep kan ngenyot yang negas tah ieu mah nangkeun taos ieu mah ngenyot teuing nah deuna nah itu mah kieu sareng leung mah beres ceramah nogain opat mulia urang ngajebak selama kita ngenol gitu jelas mungkin gara-gara Ramadan asep puasa Ramadan urang jadi mulia punten pak kualitas puasa Ramadan urang masih jauh tina kasampurnaan urang puasa Ramadan karak mampu nahan lapar haus wungkul bibir mah teu milu puasa aya aturan ngabuburit tungguan beduk maghrib nongkrong di jalan tapi wir lain dikir lain istighfar ngagosip ngomong-ngomong tetangga aya nu kitu ini ieu mami tapi kajanjian ece isukan mah nongkrong di dieu deui ngabuburit teu kalasa maghrib ongkos ceritana can beres cerita nonnya biasa tetangga sebelah ece teka harti salakina teu gawe tapi boga motor anyar duit di mana sok aya tetangga kitu aya nempuan dunia batur sok panas aya karena dunia ulah panasan deui rek panasan mah karena batur bisa sholat rek paling henteu batur bisa sedekah piraku saya nggak bisa orang lain bisa puasa sunat masa saya nggak bisa saya belajar saya bisa insya Allah hebat panasan karena ibadah ima karena dunia baik panasanana tetangga kebeli TV lebih gede manehna mulia mana mah TV na leutik keneh suka tetangga beli motor ninja manehna pingsan bawa ke rumah sakit dokter ge lieureun teu bisa nebak ieu penyakit naon teu bisa diprediksi tanya mana ku komputer dicolokeun kana buluna kabel na komputer bicil gambar pelek berarti ieu penyakit langka gambar pelek pedah tetanggana beli motor manehna nu pingsan ditengok ku tetanggana nu nengok na CS tukang ngagosip ngadon ngagosip hari penuh gering ece kemarin tetangga ece suaminya yang beli motor ninja sekarang beli Innova ece beli mobil paek langsung astagfirullahaladzim dunia mending ibadah panasan mah batur bisa berjamaah masa saya nggak bisa saya bisa ke masjid mantep orang lain sedekah ke pesantren tuh kiai majelisnya belum dikeramik masa saya nggak bisa saya mampu saya bantu buat beli semennya mantep panasan makanya ibadah bibir loba zikir kuduna bener ya malah ngagosip bulan puasa mata kalegitkeun kana ganjaran puasa
Tina biwir legit ganjaran puasa can panon mata memandang pandangan yang bukan mahram, menghilangkan pahala puasa Ramadan, ningali paha perempuan bebas, hilang pahala puasa Ramadan. Bagi laki-laki, awas. Alhamdulillah Ustaz, saya mah tiap bulan Ramadan di rumah terus dari pagi sampai sore, gak pernah keluar rumah, takut pahala Ramadan saya hilang gara-gara mata melihat maksiat, melihat aurat-aurat perempuan lain. Hebat. Bapak di rumah terus, iya, dari pagi sampai sore. Apa kegiatan? Nah, pagi sampai lohor ya molor. Lohor sampai asar baru tadarus. Hebat. Dari asar menjelang maghrib buka puasa, baru nyalain TV. Kok nyalain TV? Kan Asep Ramadan di TV ada ceramah Ramadan menjelang buka puasa. Iya Pak, saya tahu, tapi ada yang bahaya. Apa yang bahaya? Iklan. Bapak gak keluar rumah, bapak gak ngelihat paha orang lain, awak perempuan orang lain, tapi di rumah bapak ngelihat sendiri, asli jelas paha perempuan lain. Di mana? Iklan hand body. Oh bening, hapuran, budug, menang milih kata ping-ping. Bapak pengen lihat kata perempuan lain, ada Pak, Rexona. Dada perempuan lain ada di TV Pak, sabun Gift. Merawat kecantikan kulit Anda. Kau Ustaz tahu, mana yang buka TV? Kenapa yang beli TV itu disetel? Mau badir tahu?